Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat kitab Iqna dina channel YouTube Abuna Pisah. Tanbihun, laos sopako lamun keprok saha ar-rajulu lalaki wasabaha sareng maca tasbih saha goeruhu salianti ieu rajul jaza mangka meunang ieu sopako ma'amu kholapatihi masarta nyulaya anana ieu rajul sareng goer li sunnati kana sunat wal muradu sareng ari anu dimaksud eta bayanut taprikoti ngajelaskeun kana perbedaan bainahuma antara itu rajul sareng goer pima dina perkara dzukira anu dicaritakeun itu emak la bayanu hukmit tanbihi lain ngajelaskeun kana hukumna ngelingan wa ila sareng lamun henteu la bayanu hukmit tanbih fa indarul a'ma mangka ari nyingsieunan ka jalma anu lolong wa nahwihi sareng bangsana itu a'ma eta wajibun anu wajib fa illam yahsul mangka lamun teu hasil naon al ingdaru nyingsieunan illa bil kalami angin ku nyarita au bil fi'li atawa ku pagawean al mubtili anu ngabatalkeun itu fi'li wajaba mangka wajib itu ingdar wa tabtulu sareng batal bihi ku sabab itu ingdar naon as-sholatu sholat alal as-sohi netepan kaul anu soheh wal khomisu sareng ari anu kalimana eta jami'u badanil mar'atil hurrati ari sakabeh awakna awewe anu merdeka walau sogirotan sanajan kabuktosan ieu mar'ah eta budak mumayijatan tur anu hideng eta auratun orat bisolati dina solat illa wajhaha angin laraina ieu mar'ah wa kafaiha sareng dampal panangan duana ieu mar'ah dohrohuma tegesna tongongna ieu kafai wa batni hima sareng jerona ieu kafai min ru'usil asabi'i timimiti pirang-pirang tungtung ramo ilal kau aini nepi ka pigelangan dua liqaulihi ta'ala karena dauhan Gusti Allah ta'ala wala yubdina zinatahunna ayat wala yubdina sareng ulah ngadohirkeun ieu nisa zinatahunna kana papaesna ieu nisa illa ma angin perkara doharo anu nemrak minha tina itu zina qala ngadauh saha Ibnu Abbas wa Aisyatu radhiyallahu anhuma wa ari itu ma doharo eta al wajhu larai wa kafani sareng dua wal amatu sareng ari amat walau mubaadotan sanajan kabuktosan ieu amat eta amat mubaadoh eta karojuli tetep sapertikeun lalaki auratuha ari oratna ieu amat eta ma perkara baina surati anu tetep ieu ma antara bujal warukbati sareng tuur wa ulhikot sareng dipilukeun ieu amat birrojuli kalalaki bijami anna ra'sa kullin kalawan elat sanya nasirahna saban-saban sahiji min huma ti itu rojul sareng amat eta laesa sanes itu ra'su eta bi auratin orat paidatun asuratu ari bujal eta al maudi'u tempat aladi anu yukto ditek-tek ye ladi minal mauludi ti budak anu dilahirkeun wasiru sareng ari tali ari eta ma perkara yukto anu ditek-tek ieu ma min suratihi tina bujalna ieu maulud
walayu qalu sareng henteu dicaritakeun lahu kana itu ma naon asuratu bujal li anna surata karena sanyana bujal eta latuk toung teu diteuk-teuk ieu surah kama sapertikeun perkara maro anu parantos kalangkung ieu ma. Tanbihun al hunsa ari wanu eta kal unsa tetep sapertikeun istri rikon tina arah-arah abidna wa hurriyatan sareng tina arah-arah merdekana. Fa inikta soro tuluy lamun ngawungkulkeun saha al hunsa wanu al huru anu merdeka ieu hunsa ala sutrima kana nutupanana perkara baena suratihi anu tetep ieu ma antara bujalna ieu hunsa warukbatihi sareng tuurna ieu hunsa lam tasiha mangka henteu sah naon salatuhu salatna ieu hunsa alal as-sahih netepan kaul anu sahih pirraudhati dina kitab raudhah wal afqahi sareng leuwih metukan fil majmu'i dina kitab al majmu' lisyaki karena mangmang pi sutri dina nutupanana orat wasohaha sareng nyohehkeun ieu Imam Nawawi fitahqiqi dina kitab at-tahqiq as-sihata kana sahna salat wana qala sareng nukil ieu Imam Nawawi fil majmu'i dina kitab al majmu' pi nawaqidil wudu'i dina bab nawaqidil wudu anil Bugawi nampi ti Imam Bugawi wa kasirin sareng nampi ti kaseseueuranana ulama al qot'a kana mastikeun bihi kana itu sohaha lisyaki karena mangmang pi auratihi dina oratna itu hunsa wa qala sareng ngadawuh saha al Isnawi Imam Isnawi wa alaihi sareng eta tetep dina itu al qot'a bihi al fatwa ari fatwa wa alal awali sareng netepan kaul anu awal yajibu wajib non al qada'u ngahukuman wa in bana sareng lamun jelas ieu hunsa dakaron tina arah-arah lalakina lisyaki karena mangmang halas salati dina tingkah salatna wal aula sareng ari anu leuwih utama eta hamlul awali manteskeun kaul anu kahiji alama kana perkara ida syara'a di mana-mana tubandang ieu hunsa pis sholati dina salat wa huwa sareng ari ieu hunsa eta satiruma anu nutupan kana perkara baena surati anu tetep ieu ma antara bujal warukbati sareng tuur wasani sareng ari kaul anu kadua eta alama netepan kana perkara ida saroa di mana-mana tumandang ieu hunsa wa huwa sareng ari itu hunsa eta satirun anu nutupan li jami'i badanihi kana sakabeh awakna ieu hunsa wan kasapa sareng narima kabuka minhu tina itu jami'i badanihi naon ma perkara ada anu ngalianan itu ma kana perkara baena surati anu tetep ieu ma antara bujal warukbati sareng tuur li anna sholatahu karena sanyana sholatna ieu hunsa eta kodin akodat anu nyata sah ieu sholat wasakakna sareng mangmang kami pil mubtili dina anu ngabatalkeun kana sholat wal aslu sareng ari anu jadi asal eta adamuhu henteuna itu mubtil wahadal hamlu sareng ari ieu manteskeun wa ingkana sanajan kabuktosan ieu hada eta ba'idan anu jauh bahwa mangka eta ari itu hada eta aula leuwih utama minat tanakudi tibatan silih lawanan kama sapertikeun perkara maro anu parantos kalangkung ieu ma paslun wallahu a'lam bissawab.